Dina Raraga review SMP Negeri 1 Lulisari dina acara Festival Jampana Tasikmalaya 2021 dina acara Nilangkala Kabupaten Tasikmalaya ka 330 mangga sakseni kusadayana. Giringan di Kecamatan Lulisari masih giring-giringan di Kecamatan Lulisari kalabat SMP Negeri 1 Lulisari maksudnya ikut akan ngiring tanah rombongan di Kecamatan Lulisari. Masih di Kecamatan Lulisari Festival Jampana Hari Jadi Tasik anu ke-380 Kepala Desa Linggawangi Alam Sungkawang Haja mintonkeun patung muncing jeung pakakas tatanen sejenna. Maksudna pikeun ngawanohkeun deui ka generasi muda nu teu wanoh kana pakakas baheula. Linggawangi bangkit hiji Tasik Walagri Bagjawaluya. Salajengna di Desa Linggawangi mengatras parantos nyaoskeun sinopsisna. Alhamdulillah ciren resep kana tatanen tuh kersana ibu tani sareng bapak tani nu diwakilan